himah orang, tujuan orang, kahayang orang, maksud orang anu menggebu itu beda jeung kuda sander sok gerak la takhriku aswarul akdar moal bisa ngebedah karena tabir-tabir kodrat iradat Allah papasen Allah sok urang kahayang kawin jeung si eta cak kudrat Allah ditakdirkeun moal jadi pamajikan orang pasti moal bae sejuta kali kahayang kawin jeung eta eueuh qadar Allah di dituna tetep bae mun itu teu paeh urang nu paeh atawa direbut batur karena teu jadi bae geus jadi sadiakeun modal dek dagang urang ka ditu hima urang hayang dagang sangeus dagang hayang kitu untung tapi dina qadarna bakal rugi bejejes sajuta kali modal ratusan puluhan miliaran juta eueuh qadar bakal untung mah rugi bae ji sawabikul himam la takhriku moal bisa di urang teh ayeuna menyikapi golongan-golongan Islam nuku kangjeng Nabi dicaritakeun bakal sataftariku ummati bakal peberencai umat kaula masing-masing ke datang ke 73 golongan kabeh kajatakeun ahli sunnah wal jamaah nu asli nu mana tuh ya Rasulullah nu asli mah nu mana aleh nu akur jeung kula bae diakurkeun ku urang mantak maka silsilah besi teu akur jeung perjalanan silsilah nage engke dimusyawarahkeun besi aya silsilah gadungan besi ngaku atawa ngadenge doang nah ieu ke bakal kanyahoan tina hasil daripada pagaweanana hasilna norekat ternyata horenganan haju kebeli mercy norekat jadi kos gitu hasil norekat teh haju nyandung opat mantep jadi hasil norekat teh ieu teh mengarah kana duniawi salah mantap ari ilmu nama dideule ilmu ti Tasikmalaya Ba'anom akur ilmu ti Banten akur ti Jawa Timur akur nu teu akur teh cara meratekeunana ti mimiti cara merekna nu sambarangan mentak begitu norekat teh jadi teu wauh jeung dulur barang norekat teu wauh jeung jelema barang norekat teh ego leuwih tinggi oh berarti di mana ngamimitian ieu norekat justru norekat mah ulah kajahoan ku batur hatta pamajikan ge ulah nyaho urang norekat teu nyahoeun pamajikan urang teh kana pagawean ibadah urang cukup ibadahna ka Gusti Allah nu nganyahokeun Allah titik geus basa kitu geus di mata pamajikan urang bangun biasa bae gitu buset wayah noel wayang ngagelang teh giliran nu kos kitu nu mantep tah giliran anu urang pamajikan geus sare anak geus sare leket teh urang ulah gandeng-gandeng ulah kanyahoan urang ibadah sorangan mun sakamar teh mah jeung pamajikan nyahoan urang hee ulah geuna kanyahoan ieu mah bebeja ka pamajikan neng kakak norekat neng entak sing hade nya nengnya kakak kaya ulah diganggu emang sanu ngaganggu ieu mah ulah ngaganggu ka kakak paling kakak nu ngaganggu ka neng aduh ieu norekat teh kos kitu ya Allah ya Rabb jadi diumumkeun aju nyanana mere selembaran saha nu neuk ijazah torekat kos surat undang bae disebar-sebar ieu mah ilmu ruhani geus teu kudu make tulisan-tulisan ijazah tarekat mah urusanna ruhani dari hati ke hati kitu atuh jadi engkena teh sejuk nikmat titah bener tanpa peduli ka makhluk jeung ka dunia ka Allah bae ngan moal bisa mun teu cara bersyariat lah pakai kurang syariatna diesian ku thariqah menuju hakikat
geus ngeunaan kapanggih jeung budak akur, kapanggih jeung nini-nini akur, jeung aki-aki akur, jeung nu sugih akur, jeung nu susah akur, jeung rangda akur. Eta mah akur bae bangona. Jeung rangda mah. Tah, terus jadi urang teh biasa bae. Mun bisa, mun teu bisa ngasingkeun diri. Asa teu bisa hate teh ngolembar ku kitu mah. Mulai urang kholwah. Jadi kholwah teh kulantaran teu bisa hihijian jeung jelema satungtung bisa masalah mah enggak bae. Ternyata teu bisa. Hampir 90% ahli thariqah ngabejan moal bisa ngahiji jeung jelema urang pisah tina jelema. Oh, kholwah tuh. Kholwah. Nah, ieu perjalanan ibadah menuju ridho Allah ngan ieu perjalanan khusus. Saha jelema na ieu nu kuateun kos kieu. Teori mah asa hese, tapi pan ieu mah urusana panggupai Gusti Allah. Ka dieu ya cak Gusti Allah, batur mah teu bisaeun nya mah kok bisa, batur mah teu kuateun kok nya mah kuat. Ih atuh panu Allah digulak-gilekeunna ku Allah, batur mah sare nya mah kerek, ya tuh masalah. Batur mah dahar sapiring nya mah 2 piring, kharikul adat eta, akur jeung kebobule eta. Dibedakeun urang ku Gusti Allah. Kumaha ngamimitianana ieu? Anu kamari diceritakeun ku urang teh nomor kahiji mengenal heula. Saenggeusna mengenal kemudian urang teh nyicipan. Saenggeusna nyicipan karasa ngeunak surbi. Nginum lek mun cara nginum. Geus nginum kaseubehan sakar mabok. Geus sakar kakarak makom sohu ngaranna. Mun ibadah mun dina minuman kos kitu. Urang neuleuh minuman urang keur dahaga. Wih, ieu minuman beuh bangun amis amat dideuleuh ku urang. Urang mah dahaga minumanana nya kadeuleuh amis nya tiis kadeuleuhna. Aju cuaca panas. Aduh. Masyaallah. Geunah amat. Cobaan asaan urang seripit. Wih, nyatiisnya amis. Terus kena ululu turab hayang kene nginum deh, hayang kene nginum deh, gungkiang sakar ngaranna ngarasakeun sebeuna nginum makom ngaranna makom teh cager geus dahaga geus henteu tiis karasana ka awak. Eta carita minuman ku ari ibadah ka Gusti Allah. Dimimitian urang ku mengenal Allah heula ti wujud kidambako. Terus urang ditafakuran, mengenal melalui tafakur. Pan urang teh mengenal Allah teh melalui syariat heula. Can kaharti cenah kiai mengenal Allah melalui syariat ngaji. Ngaji heula, sanggeus ngaji cobaan ku ari. Ceng, kulan sia geus ngaji geus nyaho kana haram jeung halal insyaallah syariat. Wau berarti sia ka Allah wau melalui syariat. Coba nek dicoba ku aing sia. Coba inon ya. Ih tambah bir cenah. Ayo coba inum geus sia. Imung urang sia mantap mung haram. Wauheun ka Allah melalui syariat haram na minuman. Wau tak ka Allah melalui syariat ngaranna. Mung nya nama haram. Dibere ku urang awewe urang Lampung Putih. Waduh, Masya Allah. Haji bubuka di hareupeunna. Iya. Susu nama neungtreut ya gitu. Apemna kadeuleng. Sep, pelan. Coba tah, nyana geus ridoeun jasa kasih hayang. Nu mantak ridho lain nyana teh ya irang da ditinggalkeun ku salakina geus 2 tahun. Jadi nyana hayang disodakohan duit batu butuh hayang sodako eta. Jadi ujang lamun daek nyarean nyana menang ganjaran lantaran sodako. Ih keheula kon sodako kiamat kabalinger ieu mah. Sodako kos ieu nyana geus hayangeun jasa ieu. Jadi geus acep teh sodako kadinya nyana mah duit batu butuh bogaeun, mobil mah teu butuh bogaeun nyana mah. Segala rupa teu butuh dahareun nyana mah butuh ge eta. Imbung cek nyana kunaon emang itu haram zina mah wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila wau ka Allah melalui syariat. Dur salat zuhur gegeuraan bae nyana neangan samping
sajadah dan dek mana sih ya sholat dek kau tuh kadangnya surah azan wow berarti ke Allah syariat ketika dak si ayang motor ayang buka duit ente iya motor iya tuh buka duit kredit kusya DP-nya seberapa 3 juta ngan bogana 1 juta guys bukan nama bayarkan 2 juta dia siang nginjem kain belum tuh coba jadi 2 kredit motor hiji kredit bayar hiji tah 2 juta nah jadi 2 dah sia geus teh teu naon teu pati wauh tah ka Allah tah dina bab kredit jangan can wauheun ka Allah syariatna can anggeus moal jadi wali syariatna ge can anggeus teh can anggeus kulu kordin jaronapan pawaribat eta teh can kapake ku manehanana saya buka duit ente aju dek usaha tuh buka duit daek siang nginjem daek diinjeman mah aya manu nginjeman ye di aing aya ceki Umar teh ngan kieu di mana-mana siang nginjem 1 juta ke di mana-mana sabulan kudu mayarna 1.100.000 daek sia gak masalah can wauheun ka Allah can wauheun ka Allah can make kana kulo kodin jarona tah eta teh wau ka Allah melalui syariat dina ieu mah wau dina ieu henteu dina ieu wau dina ieu henteu eta kos kitu aclean kos kitu moal bisa jadi wali moal jadi solihin ge moal bisa kecuali diganti ngaran Muhammad Solihin teu bisa tah mulai kuari ngenal ka Gusti Allah sok aya jalur khusus dilatih lantaran Maradona ge hebat main bola nah lantaran dilatih Mike Tyson teh hebat tinjuanana aya pelatihna teh dan lain-lain sebagainya urang ge ibadah make jalur khusus dilatih carana kumaha hudangna hudang silana leungeunna zikirna sanggeus teh mengenal wujud kidam bako dicaritakeun makomna ieu nya aya 7 ieu makom teh pos ngaranna aya 9 gitu makom teh aya 9 sok mulayan jasa etik sebenarnya mah ulah aya di jero hate dunia ulah aya di jero hate makhluk ulah aya di jero hate nafsu ulah aya di jero hate setan jadi hiji be Allah tah dek ngaleungitkeun eta perjalananna melalui suluk ngaranna tuh carana hiji zikir kedua tafakur nomor katilu khidmah zikir urang ka Gusti Allah kemudian tafakur ka Gusti Allah jadi nyaritakeun dina hate teh merenung kana keagungan ti mimiti keagungan makhluk-makhluk Allah menuju ka Allah bersilsilah urang teh jeung khidmat ka guru kumaha cak guru ulah-ulah keur bener keur salah naga lakonan bae sebab ieu guru teh neuk ngaluluhkeun nafsu urang teu beunang ditentang guru tarekat mah kajen teuing salah tapi lamun urang teu norekat salah ulah tapi lamun urang norekat urangna norekat ka manehanana tah haju salah urang diinstruksikeun kudu terus bae kajen teuing salah sebab teu dimaksud etana nu dimaksud ieu nafsuna neuk dileungitkeun geus teh rahasia guru teh mah kos kitu mah teu meunang dituturkeun ku urang teu meunang dituturkeun nyana bae teh mah rahasia jeung guru batur nuturkeun ulah urang nuturkeun guru diajak ngariung wani keneh urang nuturkeun guru diajak salat wani keneh urang nuturkeun guru diajak zikir wani keneh urang nuturkeun guru diajak tahajud siap urang nuturkeun guru diajak puasa siap jasa balikan deui ku ari urang diajak ku guru dititah dahar bareng jeung anak usaha leuwih ti siap tah mah leuwih ti siap diajak ziarah siap jasa siap tama kos kitu mah ku hari urang gitu nuturkeun guru dititah kitu sedekah siap keneh demi kaunggulan kitu pangkat siap keneh nah ku hari cak guru teh kieu tuturkeun aing ayo pas waktu zuhur teh salat guru asar teh salat bingung murid kumaha nya ieu nya guru geus teh salat ulah loba ngomong sia segala mikiran salat segala naon tuturkeun aing isi aing nuturkeun bener apa teu ulah loba ngomong sia bener tante aing tuturkeun magrib geus teu salat asar geus teu salat urang nu biasa salat titah nuturkeun guru teu salat teu kuat urang dipisahan bae can kuat urang jeung guru can kuat memang kos kitu perjalanan kawalian mainnya cenah aya nu teu salat lain maksud teu salat datang ka mana ieu luluhna geus kos kitu bae teh urusan tarekat mah aneh bae geus
aja dituturkan ku batur atuh ulah tambah urusannya na jeung guru hese atuh hese nu mantak saha nu bisa ja hese nuturkeun guru mah kos sekarang itu teh nu mantak ulah nuturkeun lamun teu dititah eta bakal dititah kuari nuturkeun bae cek guru lah nuturkeun aing masih bae henteu kula bandek nuturkeun bae ulah siapa yang lah aing tah nu tadi mah dititah kudu nurut bae kuari mah teu dititah dek nuturkeun bae atuh ulah nalika naik ka gunung ulah sia mah nuturkeun bae dari ka ngojai jaku lagi bisa ya nutur cek ulah bisa naik ka gunung bisa ka leuweung bisa ya ngojai bisa pelbah ka seuneu ayo sia saya nuturkeun bae mah guruna ka seuneu tuturkeun aing tuturkeun geus sia titah ulah ge terus bae lah terus bae ge tuturkeun tutung tak eta teu meunang tah ketika ulah cak guru atuh ulah bae ketika nuturkeun ka jeung salah teu dimaksud salahna guru teh ndek ngopenan nafsuna ndek ngopenan lelembutan-lelembutanana supaya urang bisa ngobrol jeung Gusti Allah urang mah pan ngobrol teh jeung nafsu pan aya ahli tarekat mah ngobrol jeung Gusti Allah per detik-detikna cek Gusti Allah lempang cek Gusti Allah salat takbir si ada tak pikiran ulah kaditu si teh keur dibimbing ku aing cek Gusti Allah eueuh deui pembimbing nupang sagalana mah aing lurak-lirik sia mah keur dibimbing ku aing aya nu liwat ulah sok ngelebujur nice sekarang ngagitekna di deuleu keur salat sih mah nilai ngagitek waduh cek pikiran orang kos inul bae batal sia geus datang ka inul lain usul ilallah usul ila inul dibimbing urang teh titah kos kitu tah moal bisa teh kos kitu mun teu zikir jeung tafakur jeung hidmat ka guru moal we kajen kumaha ge eta teh keur carita metode ari anu dicokot mah ku Gusti Allah langsung ditarik ku Gusti Allah nah murad ngaranna henteu ngaji deui henteu suluk deui ujug-ujug boga kaistimewaan kadeuleu ku urang hajunyanana ge ibadahna pohara jasa dimurod da mah kos Ki Fudel bin Iyad atau dimurod ti leuleutik keneh atuh dimurod teh urusan Allah teh mah ku Allah nek dimurod kos nabi atuh ti leuleutik keneh dibimbing masum ieu ge dek dimurod ku Gusti jadi aya nu dimurod aya murid melalui suluk ngaji heula sageus ngaji dinyayankeun diberes sinar ilahi ku Gusti Allah di hatena nah ieu lolobana mah kos kieu nu meunang ngaijazahkeun ka baturna murid nu murad mah teu bisa sebab teu boga silsilah meunang ti sahanyan praktekna ka murid kudu kieu kudu kieu teu bisaeun tah mah ngaranna laduni langsung ti Gusti Allah nu bisa ngaijazahkeun mah nu puguh belajarna alif ba ta sa jim kakarak ulah kitu kieu ulah kitu kieu engke geus berangkat mah masing-masing atuh mangga bae mentak aya murid ngelehkeun guru dina toriko ge sarua aya muridna mah ieu teh ngan sakadar sakitu pangkatna misalna ngan pangkat walina wali teh ngan sakadar walina kitu nu jaba aya ieu mah pangkatna kok jadi mukhtar mah pan wali mukhtar mah ngan 3 saumur hidup dunia ngan 3 pae hiji tambahan aya imamani ngan 2 aya autad ngan 4 Imam Syafi'i diangkat jadi wali autad kutub dina autad tah eta teh ngelehkeun guruna Tuan Syabdul Qadir tuh ngelehkeun guruna sarua bae naik bahkan guruna ge geus caritakeun bahwa murid kula anu bakal jadi kutubul aulia mah kula ge aya di handapeun nyana tah eta tergantung dah nah ieu nu bisa ngaijazahkeun teh anu belajar dibimbing nah kabla itu udah cerdas lempang sorangan timi mana ngamimitianana nah ieu nu dicaritakeun tadi dahaga urang hayang usul ilallah parabotna geus aya ilmuna kuari urang berangkat ninggalkeun dunya jeung makhluk menuju usul ilallah ku cara zikir jeung tafakur hidmat kanu jadi guru sesuai jeung aturanana berangkatlah nah terus di dieu wa yuqalu al ahwalu mawahibu
diucapkan ari ahwal mah pamere wal maqomatu bakasib ay maqomat makom eta adalah diusaha wakas buha wa taqaddumul ahwal alaiha ka'anna nata ijuha ngasabna kana makom eta adalah diheulaan ku ahwal ka'anna nata ijuha seakan-akan natijah daripada awal eta adalah makom wa qaulul ahwal mawahib yakni ba'da taharuk tijal biha qaskuba ka khalqil awaid batur tipe ting sare ieu mah hudang kharqul adat ngaranna kemudian kitu batur dahar ieu mah henteu eta ngaranna kharqul adat batur manginum nya nama henteu batur beuh nu ngarokok ieu ngarokok kharqul adat ngaranna batur beuh ngopi nya ngopi kharqul adat eta kabawa ku juri eta nu basuh batur bakar ngaji nu nundutan nya nama nundutan khariqul adat sarua bae eta gitu kabawa ku setan eta tak iko khariqul adat jadi adat-adat kebiasaan manusia kebiasaan makhluk ditinggalkeun kurang eta teh hese kumaha ngamimitiana nah lamun urang guruan hese mantap makelah guru cing coba kumaha kieu ya guru beat ngaranna kuari hiji awas jauhan kabair mangga nyaho sia ka kabair nyaho besi kurang nyaho ditulis mantak Mama Bakri nulis heula kabair padahal mah geus loba dina kitab-kitab kabair tapi lantaran ieu dimuridkeun ieu kabair dage ditulis ku Mama Bakri sempur dina kitab torekatna nulisan heula nya na kabair teh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 40 kabair asana jang teu 40 wae dina fikih mah pan ieu mah thariqah kabair teh ditambah lain urang guruan mah hese tapi lamun aya guruan jadinya sing ade ieu kabair nya ieu nya sing ade tah ieu sia kudu dijauhan ieu kabair teh dibaca ku muridna bo kabair teh urang mah nu nyaho teh mabok zina maling judi maehan eta kabair anu geus jelas dah kok sekarang itu gorenganan aya 40 dina tarekat mah kabair teh pandek usul ka Allah beres nah ieu nu sogoirna ieu nu sogoirna leuwih loba sogoir geus tinggalkeun ku sia nu kabair tinggalkeun nu sogoir urang nuturkeun eta bakal khariqun lil adat naon sababna sebab beda jeung kitab fikih ku eta bae ge geus beda urang bakalna geus beda bakalna tah ku eta bae ge heula dan encan nae ka ditu lantaran naon lantaran pugu jalurna batur mah nyebutkeun kabair teh nu tadi teh ya ieu mah macem-macem kabair sogoir teh macem-macem geus urang bakal beda jasa jeung batur dina tingkah-tingkah urang padahal urang teh can sakumaha kakarakna datang ka sogoir jeung kabair jeung sogoir lantaran make doktrin kabair jeung sogoirna tas sakieu kabair tas sakieu sogoir ku ngalaksanakeun eta bage urang geus kadeuleum beda ge bakalna jeung batur geus bakal beda dahar bae tapi daharna ukuran jang salat bae mun urang ngalaksanakeun berarti mun urang ngalaksanakeun urang tepat mun urang teu ngalaksanakeun eta dosa dina ilmu tarekat bakal leuwih ti kabutuhan dosa terus kabelah dina waro batu dakikul waro anjeun kudu nganya-nya kana apik sok timbulkeun di diri maneh apik awas mimiti dahareun kudu apik inumeun kudu apik awas kudu apik cak guru dina kitabna dibere kaapikan urang teh ieu awas kudu apik nya sing ade bah bogana kendaraan bogana baju dan lain sebagainya kudunya hokokot soranana diapik-apik urang bakal khariqun lil adat ku geus sakitu bae nuturkeun metode eta bae bakalna geus khariqun lil adat urang yes, kabairna dijauhan, sogoirna dijauhan, warokna kurang ditimbulkeun ku ari kurang mulai yakin aya ka Gusti Allah pasrah ka Gusti Allah taslim jasa ka Gusti Allah geus aya sorangan bakal timbul
ngetan kabairna nu tadi geus ditauhan jauhan sogoirna geus kemudian warokna ku urang geus ditimbulkeun ku ari ku urang mah pasrah ka Gusti Allah teh geus aya nyai-nyayan sorangan bakal nyai-nyayan soaran otomatis bakal aya ngeunaheun hampa make metode ngaranna nah kuari geus eta mah urusanana kos kararitu nah kuari mulai mata jeung ceuli di ka Allahkeun ulah aya nanaon di jero hate kunu tadi geus dilaksanakeun urang geus bisa kos belajar nulis hayang bagus urang nulis atuh henteu nuturkeun tulisan teu henteu make metode digentur mah ye nyeun alif cara nyeun alif kos kieu ye urang dipagahan nyeun alifna kieu ye nyekel kalamna kieu penana nyokotna kieu ye tet nyeun alif nya ba kieu ye dideuleukeun urang deuleu ye tah nyeun ba kos kieu set tak kos kieu terus ain oge pak dideuleukeun teu meunang teu deuleukeun kieu ye carana lamun nyeun ain kieu set tuh eureun ka dieu puterkeun ieu kabuter-muterkeun kalamna kudu dideuleukeun ku urang awas bisi salah puterkeun set puter ka dieu puter tet aya tipis kadal nyeun zal kieu ye tet tah sok eta bae heula teu meunang urang tulis nu lain nulis eta bae alif kudu akur meunang ti guru carana kieu cara lamun urang teu daek akur bae bebeja ka guru kok alif pula mah teu akur bae bengkok nu mah teu bagus bengkok mah oh balikan deui kieu ye carana tek set nah yen alif sok oh heueuh ba kok teu akur jeung guru ba diakurkeun bebeja urang ka guru lamun can akur mun geus akur sok laksanakeun kurang nyeun alif teu meunang wakan nulis nu sejen-sejen eta bae heulanan geus rada akur-akur bebeja ka guru coba hasilna alif ba tana kabeh geus akur rada akur naik dibere ngan sakadar saeutik bismillah we bismillah engke bakalna mencakupkan kabeh bisa bismillah akur jeung bismillah guru bakal akur ikeur carita nulis eta bae heulanan akurkeun cara narikna ti mimiti alif bakna terus datang ka beres geus bae urang setor ka guru sok urang nulis naon bae ge bakal katurutan ku maneh nulis sok dek nulisan kata kakarak hiji engke kakana kripi kana dewani dan lain sebagainya dibere ke ku guru akur urang jadi make metode cara henteu kudu nurutan hiji-hiji cara di sakola teu kudu mun make guru mah alif bakna bae engke jang ripi ieu jang dewani ieu terus kabeh khot teh ku guru dibere rumus tak jadi bisa sorangan kayak kadituna nah ieu ibadah ge sarua ku guru dibere rumus bae ieu kabairna ieu tinggalkeun sogoirna ieu biar cara warokna ieu kos kieu warokna tah engke maneh hudang ti peuting mandi hudang ti peuting kabeh mandi wudu carana kumaha deuk mandi teh ya urang perasaan mayit dibere kunyana buku nata kumaha bakri bahwa orang teh mayit kemudian orang dipandian terus dibersihan orang teh mayit rarasaan teh mayit bae geus kudu boga perasaan bahwa orang teh keur dipandian mayit beres mayit wudu beres orang boga perasaan mayit bae terus beres terus orang teh make baju orang teh keur dibungkus mantak lu bagus mah nu putih abe jadi mayit beneran ya terus perasaan mayit alah geus teu daya teu upaya ai mayit kumaha ai mayit mah didiukeun diuk dikedengkeun ngedeng digigirkeun gigir dinangkarakeun nangkarak nah ieu mayit ngaranna urang teh ti mimiti mandi wudu kudu boga perasaan mayit nah geus beres urang nangtung ieu teh mayit geus atuh aya anu ngarobah-robah sa Allah urang teh keur dirobah-robah ku Allah sok ku Allah dirobahkeun anak Allahu Akbar satungtung urang boga perasaan urang encan jadi kudu leungit perasaan urang teh kudu perasaan teh ku Allah ditakbirkeun ku Allah disidakepkeun ku Allah dirukukeun ku Allah disujudkeun ku Allah atuh hese nu mantak hese ge jadi wali micin perasaan diri bahwa diri eueuh nu aya Allah jadi ku Allah bae geus tah sebab naon atuh cak sato ilah geus sawabikul himam la takhriku aswarul aqdar geus dibere beja ku Syekh atau ilah di awalna dina hikam sawabikul himam
imah orang, tujuan orang, kahayang orang, maksud orang, anu menggebu ieu teu beda jeung kuda sander. Sok geura la takhriku aswarul akdar, moal bisa ngabedah kana tabir-tabir kodrat iradat Allah, papasen Allah. Sok urang kahayang kawin jeung si eta, cak kudrat Allah ditakdirkeun moal jadi pamajikan urang, pasti moal bae. Sejuta kali kahayang kawin jeung eta, eueuh qadar Allah ti dituna tetep bae, mun itu teu paeh urang nu paeh. Atawa direbut batur kana teu jadi bae geus jadi. Sadiakeun modal dek dagang urang ka ditu, hima urang hayang dagang, sangeus dagang hayang kitu untung, tapi dina kodarna bakal rugi bejejes. 1 juta kali modal ratusan puluhan miliaran juta, eueuh kodar bakal untung mah rugi bae. Ji sawabikul himam la takhriku, moal bisa tah eta teh dibuktikeun ku perasaan nu mantak ngaji hikam mah kudu dibalikeun macana cak guru. Teu kaharti guru bebeja maca hikam mah mun can dibalikeun can bisa. Lamun masih keneh kos kieu keneh bae lah tah mah bebak lalagan, maca hikam mah kudu dibalikeun. Sugan teh mah dibalikeun macana, dibalikeun perasaan. Lamun urang can tibalik perasaan, can tibalik perasaan lain wali. Ragap bae diri urang mah kieu, aya Allah, aya naon dalilna? Aya dadamelanana syariat keneh. Kudu kumaha tuh? Aya aing, ye aing aya ye ku hari ye tina eueuh kana aya tah eta teh dalil ayana Allah. Ulah Allah aya dalilna aya aing, atuh leutik amat ayana Allah didalilan ku urang. Pan ai dalil mah tunjang, ai tunjang mah tuh kudu teger. Ai ieu Allah nu maha sagala-gala didalilan ku urang. Dibalik tuh geus mulai jijah heueuh oge nya ngan sia ulah waka kadinya heulanan ieu mah keur carita. Ieu mah keur carita, ieu mah keur dongeng. Siapa heulanan? Ente mah heulanan mun ngaji tauhid ya. Wujud artina aya. Nya, aya Allah dadamelana aya. Allah aya. Dalil aya dadamelanana. Dadamelan teh jadi dalil Allah, sedangkeun cak ilmu mantek dalil teh hujah teh tunjang. Allah teh maha sagala-galana ditunjang kudu eueuh teu kaharti cek saatoy lah. Mainnya aing mah tunjangna lemah amat. Kudu kumaha tuh urang aya ti eueuh ka aya. Ta ini dalilan ku ayana Allah tibalik tamun hikam geus maca hikam tibalik meunang ngaijazahkeun ka batu. Heulanan. Jadi lamun can tibalik can bisa. Nah ieu urang dituntun ku guru. Ieu kabairna tinggalkeun, ieu sogoirna tinggalkeun, warona tarik, pasrahna ka Gusti Allah. Lamun urang geus pasrah jasa, engke ge bakalna urang kos lalayangan. Moal layangan dibetot turun. Sanggeus dibetot turun tet. Naon garang-garangna digitukeun teh? Diulur. Tuh, ai osok masih ngadulang layangan penyaho. Dasar tukang ngadulang layangan kabeh beureun. Ulur. Tarik kemat. Eureun, kemat kakalerkeun. Nyet. Urang kos lang layangan dioper-oper kunu mentangna. Urang di awak teh kos lang layangan bae dipentang ku Gusti Allah, lempang sia, diuk sia, kicep sia, dengekeun ku sia, sok sia. Geus eta teh hese hayang datang ka perasaan bahwa urang teh ya aya dina tungtung curug Allah cek ngomong sompral nama. Tak ndek datang kadinya, mun geus datang kadinya wali ngaranna. Maka baca hikamna dibalikeun. Sawabikul himam la tahriku aswarul akdar. Kahayang urang teh moal bisa ngabedah kana qadar Allah. Atuh ai kos kitu mah urang tuturkeun atuh qadar Allah. Da kahayang tinggal kahayang ai cak qadar mah henteu bae. Urang henteu ai cak qadar heueuh mah heueuh bae. Urang nuturkeun qadar yuk. Atuh eta nu bagus mah. Cara nuturkeun qadar ieu lah kudu boga guru. Nah ieu nu hese ge dengan guruna. Oh eueuh cenah meureun ki atuh aya satungtung dunia aya can kiamat guru torekat aya. Coba cenah pangneangankeun atuh guru torekatna. Guru torekat mah kadang-kadang babarengan jeung urang, kadang-kadang ngobrol jeung urang. Ku atuh teu nembongkeun jeung teu mere, atuh pun siana can siap. Encan siap kacangna geus aya, jagongna geus aya, deuk dipelakeun. Ari encan digaru-garu acan mah deuk kumaha melakna. Kacangna geus aya, parena geus aya, sawahna can dipacul-pacul acan mah atuh deuk kumaha ditandurkeunana.
geus dideuleuheula kesiapan tanahna ieu nak dipelakan pare woh lamun geus diwaluku geus digaru geus siap kagarak ditembongkeun ieu bibitna kieu cara melakna ieu deuk melak kacang mana tanahna tah ieu zikirna geus aya nu deuk mere zikirna geus aya lahanna nu can aya dibalikeun ke bakal dibalik sorangan urang sababikul himam la takhriku aswarul aqdar jak kabeh ge ku qadar Allah atuh urang teh moal bisa nabrak kana qadar Allah kahayang tinggal kahayang ai bertentangan jeung qadar Allah nu menang kajeun ku kumaha ge urang hayang kawin jeung itu cak qadar Allah henteu bae urang embung kawin jeung itu cak qadar Allah kawin mah kawin bae urang teh hayang sugih cak qadar Allah susah bae urang hayang susah cak qadar Allah sugih bae. Oh ai kitu mah atuh maningan ge urang pasrah kana qadar eta lah nu dimaksud ku wali eta lah nu dimaksud ku hikam ngan deuk pasrah kana qadar Allah na kudu aya nu nungtun nah ieu lah metodena nah ieu kakarak secara global hungkul oh jaheuh nya kos kitu tinggal pasrah ka qadar geus lamun urang pasrah ka qadar mah nikmat bae nikmat ngeunaheun moal aya ngarasulak ka Gusti Allah ngeunaheun jasa tiis kana hate urang guari hirup datang ka dieu di naon gitu ngaran urang sadar ieu nang papasena Allah datang ka dieu tek des beres tinggal urang kuari menuju ka hareup nu enggeus ka tukang teh dosa malulu berarti lantaran urang teh ieu ku sakieu ku salat 5 waktu jeung naon gitu ngaranna rawatibna jeung wiridanana engke di mana urang diangkat dari pangkat solihin eta salat urang teh asa dosa eta urang salat urang eta asa dosa diangkat jadi wali di pangkat solihin teh urang asa dosa urang teh nobatan kerja di solihin ge ieu teh teu kaburu bae henteu kaburu teh lain teu kaburu anggeus-anggeus ditobatan bae urang teh eta kos kitu jadi lain nobatan itu lain nobatan kabair sawe nobatan urang di pangkat solihin ge ieu teh teu anggeus-anggeus istighfar deui tah jadi kuari mah hayang tunduk kana qadar Allah nah ieu bakal timbul khawarik tidinya timbul sorangan wa kaunul ahwal mawahib yakni ba'da taharruk bijal biha ka taharrukil awaid wa huduri hal ki zikri hadir jeung riungan zikir lain riungan zikir cara urang lain khusus ahli-ahli beat ahli-ahli beat eta babarengan mungkin unggal poe mungkin saminggu sakali mungkin sabulan sakali aya perkumpulan disebut halqah riungan zikir itu bebas khusus bejang ningkatkan jeung guruna engke guruna mere cara la ilaha illallah kekanyahoan salah ye salah ta zikirna salah gidegna make gideg heula make napas heula ke geus beres naik engke kanyahoan nu salah ke kanyahoan nu bener engke geus jadi nama teu kudu gudag gideg geus jadi nama jak geus perasaan urang teh aya di lautan ilmu Allah urang aya perasaan aya di lautan basar Allah urang teh aya di lautan sama Allah hasil tapak urang teh geus dikelekep dina ilmu Allah geus bae urang keur kuku bage babarengan jeung Allah bae di masjid asa jeung Allah di majlis asa jeung Allah di mushola asa jeung Allah atuh di kota asa jeung Allah di leuweung asa jeung Allah nu matak nya mah teu kahalangan ku rame teu kahalangan ku nanaon sanajan di nu rame Allah bae hate teh nu rame-rame teu kadeuleu ku nyana sanajan kadeuleu eta teh dianggap punyana hiji Allah bae ieu kakarak secara global dong hulanan tah nek jadi wali teh kahorkil awaid wa huduri hal kizikri wasima jeung ngadenge mata parugil batin ke anjuran-anjuran Gus Guru bari batin urang kosong nanaon hanya ngadengekeun we ti guru sehingga urang bisa meraktekeun naon hasil ti guru kosongkeun minal alaik tina alaqah tina dunia tina makhluk tina nafsu tina setan urang ngomong kitu ku hese amat ku cara metode nu tadi bakal eueuh sorangan urang kuari tita ulah resep karena dunia moal bisa kajian kukumaha ge dipaksakeun ge moal bisa lantaran urangna encan berangkat ketika urang geus berangkat nah kun ninggalkeun ieu resep dunia eueuh sorangan komo lamun urang geus dibere ku Gusti Allah kalazatan zauk ngeunah horenganan zikir teh ngeunah horenganan salat teh geus pohoan bae kana dunia dibere ngeunaheun salat teh Allahu Akbar
hese nyaritakeunana ngeunah eta lantaran naon kasisi kagigir ka luhur ka hareup Allah sedengkeun urang teh nangieun Allah urang bebarengan jeung nu nyieun engke bakal balik ku Allah bakal ditanya ku Gusti Allah urangna kuari geus deukeut jeung Allah nikmat amat naon hartina jahe naonan naon hartina gadis Lampung naonan nu aya mah ribut malulu naonan naon hartina baby band naon hartina pabrik dibandingkeun pancak Gusti Allah sia jeung boga sia panu aing sia jeung nu milik ku sia panu aing ai siana kuari jeung geus deukeut jeung aing teu nganggap urang kana naon nu aya nah iyalah sakadar metode cara heula geus urang ulah sosolonongan kuari mah urang keur syariat nyareat bae ngan urang sabisa-bisa naon anu sok dibacakeun ku guru dipraktekeun urang tuturkeun ulah ria sabisa-bisa urang ulah ujub sabisa-bisa urang teh jeung adab-adabanana sabisa-bisa urang eta ge sarua bae kos kitu ge ngan encan make bimbingan khusus doang ai dina zahir mah bakal akur jeung bakal ngeunaheun sarua salat ge ngan ngeunah biasa bae encan ngeunah nu sakumaha moal ngeunah nu sakumaha dibimbing ku guru ngeunah mah ngeunah katadina coba ge nu tatadina urang usolli sejaga ulah salat fardu zuhur 4 rakaat capek teh salat kos kitu teh lain lalagan capek bae sok tinggalkeun geura Allahu akbar Allah nu maha agung bakal hampang Allahu akbar ih ngeunaheun salat ti peuting teh sababaraha rakaat ieu mah lain lalagaan kula mah wani sumpah lamun urang make Allahu akbar menang 4 menang genep di capek tapi orang lah Allah mah nyahoeun ya urang nu mantak udang ge dihurangkeun ku Gusti Allah nangtung tengah peuting ieu teh pan nyahona urang tahajud teh Gusti Allah atuh Allah teh nyahoeun men urang dijieun ge nyahoeun geus Allahu akbar hampang bakal ngeunaheun jasa ge salat ge lain galagan sok buktikeun ge peuting tas tonton TV salat ieu mah buktikeun we heulana ulah waka norekat heula ulah waka norekat ulah carita tasawuf carita salat teh heulan pinuh kayakinan Allahu akbar teu ceuli datang ka teu ngeunaheun bae kula mah wani sumpah Allahu akbar ngan eta teh kudu aya yakin atuh aing ieu hudang ti peuting dihudangkeun ge ku Gusti Allah haju iya aing hudang ti peuting teh cak Gusti Allah tahajud atuh aing kunaon make jeung hese-hese Allah nu mere nyaho ka aing bahwa ieu teh tahajud haju ieu salat urang ku hese-hese teh geus Allah mah nyahoeun ieu Allahu akbar engke ge geus geudan assalamualaikum Allahu akbar ih jangan ngeunaheun ieu nikmat ge datang ka jam 3:30 ka 3:30 istirahat repes urang jam 8 tahajud terus subuh henteu ngan ieu keur carita di diga baheula eta teh nurutan ahli tarekat eta lamun urang timbul yakin bakal ngeunaheun buktikeun ge urang ulah ngagugu bae syariat ulah je atuh aya kitu bae cenah ngaleupaskeun syariat mun masih kene kos kitu urang aya di makom syariat bae atuh teu naon los teu salah ngan moal ngeunah-ngeunah jahusu mangke timbul tina yakin lain tina ngamaknaan ayat lain tina ngamaknaan lain tina napakuran keur salat khusus pamere Allah tina yakin urang keur awal lagi geus yakin Allahu akbar ye cak Allah pinter sih salat gae je berarti sia geus nganggap jitu jasa ka aing teh geus nganggap hebat aing mah aing nyahoeun sesuai jeung aturan Allah ja Allah mah maha uninga aji nya boga kayakinan dingeunahkeun ku Gusti Allah aya jelema bodoh salat ngeunaheun aya jelema geus pangkat kiai teu ngeunaheun nu matak sok kali mah ulah waka nyaritakeun jauh-jauh teh ngeunaheun ulah waka nu tadi mah jauh teh mun kukula dicaritakeun dina tulisan Mama Bakri panjang jasa eungap jasa ieu mah eta bae geus salat yakinkeun nang Allah Allahu akbar di jero eta teh geus aya niat cek ahli tarekat komo cek ahli hakikat Allahu akbar Habib Toha baheula Habib Toha lamun salat Allahu akbar Allahu akbar Assalamualaikum beres geus jago jasa nu mantap aya teh pemuda salat cepat jasa urang saya cepat amat atuh aing salat leuletik tapi aing mah di jemping-jempingkeun we geus cek nya mah trial meureun tapi kudu aya yakin lamun urang yakin tetap terjadi Allahu akbar yakin ulah yakinkeun mun cara tadi ge yakinkeun anak hudangna nang Allah peutingna nang nyieun Allah urangna ge digerakkeun ku Allah nyaho tahajud ge ti Gusti Allah atuh urang make sejak segala cek Allah kos aing jauh bae jeung sia
panai teh deukeut pugu gerak sia ge nang aing saeun amat sih heuh nya geus cek Imam Ghazali teh mah deuk dahar nyokot piring sejak kaula nyokot piring deuk dahar bego beureun tah mah deuk minum sejak kaula nyokot gelas deuk minum tolol beureun cek Imam Ghazali asal nyokot piring deuk dahar asal nyokot gelas deuk minum berarti asal nyokot sisir we deuk apel atuh kayaon atuh kok kitu mah cek Imam Ghazali hese-hese teh atuh jelema geus ngantung berarti salat maka jadi sejak dicarakan orang ku Gusti Allah di makom torekat dicarakan di makom syariat mah henteu ngan engke makom syariat mah di akhiratna masih dipermasalahkeun lantaran aya keraguan-raguan eta mah ditarik teh ku syariat ari ieu mah ku yakin geus Allahu Akbar mantap jasa geus nginahin ge coba ge ke urang rasakeun ti peuting kula mah sakitu bae ulah waka nyaritakeun torekat jeung hakikat nyaritakeun salat robah ku urang Allahu Akbar bakal hayang deui salat engke mah engke ge ku pamajikan kitu ge we ulah salat bae ulah salat mah salat bae heulanan ya Allahu Akbar pamajikan ge datang kapuyengeun urang salat bae Allahu Akbar paling teu hudang-hudang barangna impoten tah mah cek pamajikan sugan teh ngeunaheun salat cek jana aduh ampun diurut teh mah kuduna nah keur caritanya jauh teuing urang carita kana khariqul adat tadi nyabit-nyabit hikam lamun urang nyaritakeun hikam bakal tibalik tan mandak balikeun maca hikam mah eta ti guru atuh da kumaha malikeunana kieu nya kumaha hese tuh urang nu ka ditu horeganan lain kitu tama bahasa guru balikeun kayakinan nu tadina Allah aya dalilna aya dada melana puari mah lain aya dada melana dalilna aya Allah ngan teu meunang waka kitu lamun urang can endek berangkat suluk ulah tetep bae mah mantap tepati dijerokeun teh ge beusi urang pindah ulah urang mah makom syarat bae makom zeke lamun geus beat mulai teh kitu sorangan oh jah heueuh gerak urang ternyata digerakkeun ku Gusti Allah horenganan ji atuh hirupna ge nang pamere Allah geus datang ka ajal mah dicabut ku Allah atuh kunaon atuh urang meta sorangan nu mantap ulah meta sorangan ari dapsaka minat tadbir senangkeun diri maneh tina urus dunia pamakoma bihi geruka anka la takum bihi li nafsik di mana-mana urusan dunia aya nu ngurus Allah ulah sok milu-milu ngurus siapa ibadah ka Gusti Allah dunia aya nu ngurus urang mah lain ari ibadah nu dititah ku Allah henteu ari dunia nu diurus ku Allah urang diurus ai sia ikut campur urusan aing cek Allah bloon amat balikan ke orang eta mah makom syariat lamun dimakomkeun makom hakikat teu meunang urang urusan dunia turun pangkat urang aya sir bae hayang kana dunia turun pangkat kunaon dipake ka hayang jata mah urusan aing anu diudag-udag ge ku aing teu dibere mah henteu bae cek Gusti Allah anu henteu diudag-udag ge ku aing dibere bae yakinkeun urusan aing teh mah siapa bae ngadep ka aing bisa araredan ieu lamun diteruskeun bisa araredan datang ka ieu mah ieu ka pamajikan warung urusan dah kunaon geus kumaha Allah bae mah coba tak diselang-selang gak ieu bahaya ngaji hikam mah bahaya ngaji ieu bahaya matak diselang-selang ieu mah asalnya ho bae heula engke lamun praktek mah kitu sorangan urang ge isuk-isuk sorangan urang lamun diuk bae leuleuh jelema hilir mudik ya Allah ya Rabbi salamet tamoal teh si jelema ngudag-gudag nu ka pabrik nu ka pasar pan geus diurus ku Allah kok make diudag-udag asana cilaka komo lamun teu make aturan syariat aya maling teh aya korupsi teh duh cilaka jasa eta teh napakuran eta bae ge waduh teu bae bari diuk ibadah nu panggede-gede tapakur saatin afdalu woh bin sabaraha tah tanyakeun Habib Rojak deh nu mah Habib Rojak mah tilok salatnya nama tapakur bae bari ngarokok nya nama siet dak rokok meuli deui nya nama ajeuna mah salat henteu tapakur henteu geus di luar dugaan geus kadinya mah geus hese bae iwal tinu ngalaksanakeun nya engke kanyahoan situ norekat sebenarnya mah situ norekat teu kudu bebejak kanyahoan naon tina langkah-langkah pagawean jeung tingkah bakal kanyahoan sorang nyambung kenanya di mana menang sana datang kitu bae atuh kula tak baik ka Bandung begitu ka Bandung atuh pan santri loba jasa kunaon tuh dipanggil di mana kenging sanad gih nyahoeun ti mana teu nyahoeun terus dibawa ku nyana ka Bandung naik mobil kayak ditanya deui ti mana encan buka rahasia di mana kenging sanad ujang
sakalincan, 2 kalincan, 3 kalinya nah keke. Nah, di mana? Oh, abdi kenging ti Abah. Emang saha Abah? Oh, kan. Kanyahoan kunyana padahal salat bareng jeung batur, senaon bareng jeung batur. Sagala rupa bareng, malah mah batur mah leuwih hararebat kula mah biasa-biasa bae. Kanyahoan. Jak kuari ge sanajan kuari kanyahoan nu boga sanad jeung nu henteu mah. Sarua jeung nu keur cicintaan jeung henteu atuh kanyahoan. Culak-culak bae neulean jam bae boga SMS ya. Deui ngaji rada kebelnya hujan deui aduh. Dibalas deui ku nyala ka ditu SMS na hujan. Masih kene nyaritakeun tentang karakter-karakter Yahudi di zaman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yahudi datang ke Kanjeng Nabi, ai dipayuneun Kangjeng mah dipayuneun para sahabat nyana teh ngomongna ngeunaheun jasa jelema pinter ieu Yahudi rek ngabantu rek berjuang jang ngomongna ge kami mah iman atuh mah nya kami nu ngarti ka Taurat teu iman ngeunaheun ngomongna teh. Tapi di mana-mana geus kaluar mah nyana teh ngajebiah inkar bahkan nyana ngamusuhan ka Kangjeng beserta para sahabat. Di samping ngamusuhan deui nyana membangun kekuatan untuk meruntuhkan Kangjeng Nabi, bahkan siap tempur perang meraih Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah karakter Yahudi teh. Masyaallah. Urang hidup di tahun 1430 sekian. Berarti geus 14 abad urang di zaman Kangjeng. Teu pernah bareng urang sareng Kangjeng, teu pernah bareng jeung para sahabat, teu pernah bareng jeung Abu Jahal, teu pernah bareng jeung kekentong Yahudi. Tapi karakter nama urang kuari nyaho bisa dibandingkan jeung karakter-karakter tetangga urang kuari, bisa dibandingkan jeung karakter-karakter pemimpin nu aya di sekitar urang. Urang maca sejarah baheula urang bakal hafal dibandingkan jeung kuari nu matak sejarah bapa daripada bangsa. Urang kudu mengenal sejarah, dieuweukeun ieu ku Amerika teh sejarah-sejarah teh dieuweukeun. Di antarana kuari aya tafsir baru buatan orang Mesir bersekongkol jeung Yahudi. Tafsir tersebut dilenyitkeun sejarah. Nabi akeun nyana teh ngaji bangsa Jalalain. Nabi akeun nyana teh ngaji bangsa tafsir Munir. Nabi akeun nyana ngaji bangsa tafsir Kasyaf, tafsir Fakhrul Razi, tafsir Ruhul Bayan dan lain sebagainya. Sebab cek nyana tafsir-tafsir tersebut itu adalah buatan manusia-manusia ortodok yang tidak pernah tahu tentang situasi dan kondisi. Ya, wari aya tafsir baru sih ada. Di jerona nyaritakeun gegede nama tentang Yerusalem Masjidil Aqsa. Di jero eta tafsir teh aya ke cerita tentang Masjid Aqsa ayat 3 ternyata di jero tafsir eta. Aqsa nu asli, Aqsa anu sarua zamana harita jeung aya Aqsa anu buatan baru. Aqsa buatan baru mah eta teh geus teu dipercaya, tinggal aya deui 2 deui. Nurutkeun ceuk di tafsir Aqsa eta nu asli teh Aqsa nu ieu lain nu ieu, Aqsa nu ieu mah lain Aqsa disebutna Masjid Umar. Tah sebab di dieu kuari keur digali geus teu asing deui. Aya simpenan Raja Sulaiman, berikut aya kuburan Kangjeng Nabi Sulaiman alaihis salam, tapi teh teu beunang-beunang. Begitu dikeker aya ternyata wah eta teh bandang barang naon kitu garana simpenan Kangjeng Nabi Sulaiman, emas teh, perlian teh, yakut dan lain sebagainya. Tapi datang ka kuari teu beunang-beunang. Kesulitan orang Yahudi ge, tapi ternyata memang menurut peneropongan jeung satelit aya di dinya
maka kuari dek dibongkar total Masjidil Aqsa teh geus lain di mimbar bae dialihkeun lantaran bisi perang dunia. Aqsa nu asli ieu heula disebarkeun ke tafsir sia ada engke. Sih ada tak engke aya penelitian ke unggal-unggal daerah di Indonesia khususnya lantaran terbanyak pesantren sedunia adalah di Indonesia. Mulai engke ye di Indonesia diinstruksikan bakal aya 24.000 pesantren nu bakal didatangkan 1.000 pesantren. 1.000 pesantren bakal diteliti teteh jerona ngaji nanaon kitab mana baik tercampur henteu jeung sekolah nu yayasan mah geus teu dianggap pondok pesantren. Ulah beja-beja ieu urang bae nu ngaji bae mah. Ulah beja-beja kanu saja nih urang bae geus nu ngaji. Engke kiai di itu ngaji kitu deui. Engke kiai di lembur ngaji kitu deui. Atuh nyaho kabehan kaje. Seluruhnya 24.000 pondok pesantren nu santrina ieu sa Indonesia aya 7 juta nu keur diopenan ieu teh tah. Nah ieu 1.000 pondok pesantren engke bakal aya penelitian ngaji naon bae, fanaon bae, fan terus. Engke kadituna dua alternatif, imma erek diganti make kurikulum wa imma erek diperkuat kesalapanana. Lantaran melihat kehancuran moral bangsa Indonesia jauh dibandingkan jeung 20 atau 30 tahun ka tukang teh sangat beradab Indonesia di dunia ieu, tapi setelah kuari ieu hancurna sarua jeung luar negeri. Contoh aya tawuran baheula mah urang ngadenge di Inggris di Jerman kuari nu tawuran urang Cikupa baheula nu gontok-gontokan teh ieu adalah supporter Juventus Inggris baheula. Tapi kuari mah ieu supporter susianya hosi aja sia meureun. Eta kok kitu coba tepung karu. Ieu akhlak dek dikamanakeun ieu anak-anak urang nu karak SMP nu karak SMA. Berarti eta teh calon-calon pemimpin anu kalaluar ti unggal lembur sakumaha siraru. Butuh dukungan teteh kos kitu teh. Tapi satu sisi moralna deuk kumaha polisi sampikeun ka geus bingungeun ya polisina ge sarua ieu. Deuk kumaha coba ieu? Ieu kakarage awalan. Anu geus korban terbunuh dari tawuran tersebut geus sabaraha puluh mungkin ratus. Ieu kakarage sabaraha tahun tumbuh model kos kitu. Encan 10 tahun ke depan bakal kumaha? Melihat dari sudut eta ulama kuari keur mempersiapkan ke depan bagaimana. Setelah diteliti satu-satuna hanya pondok pesantren nu bisa ngadidik akhlakul karimah. Nah, engke ieu bakal diteliti, ulah kaget. Nya para kiai tenang bae, mun ditanya, ieu kumaha naon bae kitabna bejakeun. Hatul muin. Naon deui? Iya, naon deui? Takrib, naon deui? Sapina. Anu perlu besaran, sapina. Kajeun geus pokona. Mun ditanya engke kadituna, siap kan teh ieu teh disejajarkan dengan format? Tidak siap. Dek disejajarkan jeung SMA, jadi urang teh boga ijazah. Engke ijazah pondok pesantren teh bisa pake asup ka cinglung. Ka egel. Atau kemana baik. Nah iya kompak kabeh itu ulama nu 1000 teh ya engke sabaraha persen nya teh ieu suarana lamun 60% siap untuk disejajarkan jadi berarti pakai kurikulum, tapi lamun 60% tidak siap tidak jadi pakai kurikulum tetap akan diutuhkan, ilah akan dijadikan sumber dari segala sumber pondok pesantren tinggal kumaha kiaina. Namun kiai nak kuari bisa disogok kiai bangpak sama bos gitu. Kita kiai be atuh disogok atuh kumaha hansip. Sudah ceritakan cak hansip pula mah teh. Ieu kiai na bae, dek milih make nungguan saha nu mere duitnya tolol. Ieu teh pas sagede kiai eta sagede kiai. Eta kos kitu na ieu. Engke bakal aya tafsir-tafsir. Sebabnya nyahoeun Amerika. Kekuatan di Irak adalah orang-orang anu selalu memperkuat tafsir-tafsir sejarah-sejarah, sedangkan sejarah adalah bapa daripada bangsa. Geus dipikeun teh ka sungai Tigris baheula teh ku orang Yahudi. Peradaban buku peradaban Islam teh geus dipikeun ka sungai Tigris timbul deui kuari. Mata kewalahan selalu aja
atau hadis Bukhari jeung Muslim teh apan terus-terusan dibaca di tafsiran terus datang ka kuari tumbuh deui teh di dunia teh anu memperkuat kesalapan masih alhamdulillahirabbil alamin ku Yahudi dengan cara dimodernkeun kuari teh encan sukses. Mandak eta mah bakalna moal tamanu kos kitu mah bangsa yayasan-yayasan moal didatangan ieu mah pondok pesantren salaf 1000 jumlahna bakal didatangan diteliti engkena teh nah ieu tinggal suara terbanyakna mempertahankan salaf apa mempertahankan modern engke bakalna aya tah hasilna. Nah mantak cik lagi bejaan ka kiai-kiai mun ditanya siap apa tidak disetarakan dengan formal tidak siap. Bagaimana nanti setelah itu murid-murid ada? Bagaimana Allah saja? Itu baik. Tapi kan kita harus menciptakan anu kumaha sia bae. Satu. Nah, iya bakal. Duh, masya Allah. Sebab mengaburkan sejarah nababari jasa. Nggak timbul ke tafsir banyak. Dibaca wal bisa. Tak merencana Yahudi tiba heula kos kitu mah. Alif hiji bae Al-Quran mereaksi percetakan dah Bandung sabaraha kali mengkaburkan percetakan dan tetep bae teliti alhamdulillah masih keneh loba nu hafizul Qur'an nu bisa neliti tentang alif ba hiji komo sakalimah mah diusulkeun karena mantek pentasnya dicabut, dicokot di orang-orang nu brilian, diurang nu hafizul Quran. Coba taseh dibalikan tafsir nage terjemahanana terus. Mantek aya terjemahan Wahabi kuarieu anu datang ka unggal kitu perumahan-perumahan tetep bae teu bisa diterima. Ieu tafsir ieu bae Jalalain sangat sederhana. Urang dengekeun, urang paham, sangkan urang wauh jeung Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah, Yahudi teh kos kitu karakterna. Datang jeung Nabi. Padahal mah nyana datang nanti mawa kakufuran. Keluar Kangjeng Nabi kufur keneh bae diterobah walaupun dipayuneun Kangjeng mah ieu nyana amanna iman deuk ngedukung. Itulah karakter musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Ieu dijelaskeun ayat. Wa idza ja'ukum qalu amanna wa qad dakhalu ilaykum bil kufri wa hum qad kharaju min 'indikum bih wa lam yu'minu wallahu a'lamu bima kanu yaktumun. Wallahu a'lamu bimuradi. Ngadengikeun ayat mah lain deui cili urang teh beda jeung ngadengikeun bangsa tembang Sunda. Lain deui. Komo lamun urang geus ngadenge kitu ngaran-ngaranna tembang-tembang Sunda ceuli teh asana. Ngagiuk-giuk bentar. Nikmatin kana jantung. Bari ngopi, aduh, ya Allah, minahin amat di suara sah. Barang didengekeun hatiku sendang. Aduh, Gusti Allah, bagus jadi santri Ciloma kuari hatiku sendang. Barang bae ngadenge Al-Qur'an lain deui asa di badugan bae hulu dak diduk komo nu di juru majur ka badug Qur'an ngaranna ndak lamun aya anu nundutan berarti eta nyana keur ka badug Al-Qur'an sial cenah pugu aing nundutan sial jam wa idza ja'ukum di mana-mana datang munafikul Yahud karanjeun Kanjeng Muhammad kepada sahabat ngarariung nanyakeun berbagai permasalahan
kumahanya na ngomong na qalu cak Yahudi amanna kami ngimankeun ka Anjeun Muhammad dipayunin para sahabat atuh kami tepan macaan Taurat dina kitab Taurat tepan aya keterangan-keterangan Nabi akhir zaman ieu Muhammad teh boh memeh maraneh geus kami leuwih ti heula minaheun biasa ngomong tinggal di bejaan bae besi dek berjuang melalui naon bejaan kami dek dukung andai kata kudu perang kami ti heula sebab kami nu leuwih nyaho amanna kami geus ngimankeun leuwih ti heula ka Muhammad teh nenek Muhammad aya ku kami geus dibaca-baca keteranganna ku ari geus aya manya kudu mundur kami eta Yahudi teh kos kitu Masya Allah minahin kadengena wa qad dakhalu ilaikum bil kufri nyana asup kamaraneh kabeh mutalabbisina bil kufri mawa kakufuran wa hum qad kharaju min indikum mutalabbisina bihi bari nyana kaluarga tetep bae mawa kakufuran berarti asupna kufur keluarga kufur tapi ucapanana ketika asup berhadapan jeung Kanjeng berhadapan jeung para sahabat ngomongna aman. Nah, berarti omongan anak iya diharap mah gitu ditukangin malaik omongan nu buang kawarah teh kos gitu kos orang musyawarah masjid di lembur begitu tak nekin masjid oh siap emang diharap-harap ngabangun masjid teh dek ilaha bes pokoknya mah aing nu diharap eta ngomongna mah ngejeger-jeger karena ceuli panitia dok begitu berangkat saminggu ditungguan eueuh 2 minggu sabulan bahkan ngaco di tukang malah budak ngebangun masjid teh sakieu keur darurat da urang dahar hese ngebangun masjid toloh tong panitia goblok tong panitia geus budak sok ditaluturkeun ai ka pagi mah kamari teu bisa hadir engke make beunang mun sawar deui mah hadir geus gula teu geus diajakan geus kabeh tah dihareupeun masyaallah luar biasa wah hebat jasa tapi lamun ditukangan darurat ieu nya ngeunaan masjid beul mabok masih kos kitu eta kos kitu teh karakter Yahudi di lembur Cikupa aya keneh alhamdulillahirabbil bukan lembur aya keneh Masya Allah karim teh suwung-suwung gitu jeung kitu bae datang ke kiamat terus baik anu negakeun Al-Qur'anul Karim moal eueuh la yazalu taifatun moal eueuh segolongan zahirina alal haq terus baik kajeun teuing situasi jeung kondisi rupa luar biasa baheula zaman obor kuari zaman listrik baheula zaman surat kuari zaman SMS tetep bae nu taifatun zahirina alal haq moal suwung-suwung di luar negeri, di dalam negeri, di negara Islam, di negara kafir tetap baik janji Allah melalui hadis itu diucapkan ku Kangjeng Nabi tetap baik mu'alirun ta'ifatun zahirin alal haq bakal aya baik saurang baik mah di hiji negara bakal aya baik di negara mana baik bakal aya baik atuh tangtu baik musuhna baik bakal aya baik turunan Abu Jahal ternyata aya nengket di Cikupa tah nengket nengket aja nongtot kakak adik nengket mah leuwih leutik dibatan nongtot kos betik jeung betok betik teh leutik dibatan betok padahal eta kene tuh kos gitu nah itu terus wae melembehkan bahkan kadugalan beki akhir zaman beki tumbuh pesat nu zahirina alal haq beki saeutik beki leutik beki saeutik beki tapi tetap aya eta teh janji la yazalu taifatun zahirina alal haq tetep bakal aya bae di saat batur teh breg ngilu kabaca ka ditu tetep bae bakal aya bae jelema nu teger nyaritakeun Al-Qur'anul Karim nyaritakeun hadis Kanjeng Nabi tanpa pamrih eta mah janji bakal aya bae jang ngoboran masyarakat eta mah geus nyaho mah sabodo dibedakeun haram ya haram atuh terus bae masalah eta mah emang meureun bakal dijadikeun suluh neraka ieu tah mah masalah dijadikeun suluh doang dibulak-balik pakai ngarerab
Eta bang geus bodoh bae ngan tetep bae bakal aya bae muncul bae. Muncul Gus Dur di Indonesia. Diakui atau tidak diakui, dunia telah mengakui. Lantarannya ada bakal merubah negara yang tahu hanya orang-orang tertentu. Keambil ke Amerika. Gulingkan. Tadai Saddam Hussein dengan gaya seperti Saddam Hussein. Geus kanyaoan ku Yahudi, keambil ku Yahudi bahaya gede. Habisan timbul deui Qaddafi tambah ku Yahudi teh kieu ieu mah karakterna teh zahirina lalak teh bermacam-macam kumaha situasi jeung kondisi jeung nagarana tah ti ulama mah Said Maliki baheula di Mekah teh Yahudi geus ngomong bae hancurkan Said Maliki hancurkan tapi anu mampu ya maut dengan biasa bae Osama bin Laden tetep bae menggemparkan dunia kajian kukumaha ge informasina ulah aya nu bagus-bagus bakal muncul bae percaya atau tidak mengaku atau tidak justru Yahudi ngalawan Osama bin Laden kos kitu mah zahirina alal haq kos kitu tak per kabupaten per provinsi per negara bakal aya bae sekup nasional atau internasional zahirina alal haq aya bae sakedeung atawa kebelna lain urusan orang urusan Allah dengan Allah teh kos kitu bae sejarahna tetep bae manusia teh supaya aya bae nyaho bae kana hukum teh tetep bae aya lantaran engke masih di sidang ketika persidangan akhir di mahsyar engke maneh kunaon teu ngalawan kunaon milu ka Yahudi apa informasi aya cakabehan teh di tahun sabaraha maneh hirup tahun sekian saha sama harita rajaan anu kiaina saha pernah maneh ngadege informasi pernah menurut apa ente neraka sia jam persidangan sia hirup tahun sabaraha 2000 sekian zaman saha SBY kiaina saha sabae UJ jadi tak kenaon ya tanyana anu zikir cekna zikir lah kumaha ngere duit urang tanyana eta pan oh berarti jeung UJ na tadi itu tadi tanya ke orang zaman saha hirup zaman anu kiai saha kiai anu pernah siang ngadenge pernah milu siang ngaji henteu haji sia nyaho ka hukum henteu kulama ngan ngadenge doang bahwa aya kiai anu ngebentang-bentangkeun agama kulama henteu sehingga kulama mabok bae terus neraka sia jang sumpah doang kos kitu siang bupatina bupati saja bupati anu nah di zaman sia jadi bupati aya kiai aya saha kiaina sakabupaten catet anu saha nu sia pernah disogok 99,9 saha nu teu pernah disogok si anu ngabentangkeun hukum ngabentangkeun pernah nyaritakeun bahwa korupsi haram pernah ai sia korupsi tante ya seetik berarti aya ngaji teu pernah tinggal kitu doang mah jang saksi doang ke dia umal kiamah aya bae zahirina alal haq murni jangan sumpah ke sia hirup di tahun sabaraha sekian aya kiaina aya nyaritakeun hukum nya osok ceramah osok aja sia milu kadinya aja sia ngalakukan henteu kumaha nuturkeun we surga sia ha aja sia kurang sabarna salat ngan milu doang heuh mur mah disadaun kompetkeun we jeung si Abdul Qadir cekeun teh aja sia tadi itu dahar gua ge pokona zikir dahar mere sih kana henteu kurang sia tuh mere kabeh nu tukang dahar ieu kumaha tukang daharna geus nu tukang daharna geus ka surga bae geus tapi kumaha jang saksi doang masyaallah zahirina alal haq kos kitu tetep aya bae anu teger per dunia per kabupaten per kecamatan per desa aya bae sadesa sakeh teh aya bae santai eta teh jang saksi saking gede engke teh urang disidang saurang masyaallah inilah karakter Yahudi itu seperti itu asup ke kanjeng Nabi nyaita amanna keluar di kanjeng Nabi mah lain deui padahal asup jeung kaluarna tetep bae mawa kakufuran berarti aya anu terselimut di dalam hatina aya anu tersimpen di dalam hatina aya anu ditutupan ya di jero hatena bajar teh berhenti nyahoan Gusti Allah mendak diteruskan ka dieuna walam
wallahu a'lamu bima kanu yaktumun. Padahalnya nama asup yang keluarga tetap baik iman ka Kangjeng Nabi sama sekali. Berarti di jerona aya anu tersembunyi. Wallahu a'lamu, Gusti Allah maha uninya bima kanu kana rahasia, kana nifaq, kana munafik, nifaq nu aya anu tersimpen di jero hatena. Majar teh teu nyahoeun padahal Gusti Allah maha uninya kana kanipakan anu tersimpen di jero hatena. Urang ge kuari teh dipayuneun mah sumuhun di tasa tukang mah henteu abeh urang ulah kanyahoan bisa bae ku jelema mah teu kanyahoan tapi ku Gusti Allah memang aya nu rahasia eueuh. Kanyahoan eueuh jang nyumput urang teh kanyahoan bae. Pangneangankeun hiji tempat nu teu kanyahoan ku Gusti Allah mun aya mah urang kadari itu dek maksiat urang di ditu ngeunaheun mabok zinah judi. Ya eta mah pulo eta mah teu kanyahoan ku Gusti Allah teu kadeulean. Mun aya pulau nu teu kadeulean ku Gusti Allah asana sameter 100 juta dibeli bae. Endek keindahan di ditu teh abeh teu kanyahoan ku Gusti Allah. Tapi pan teu aya kabeh ge kanyahoan ku Gusti Allah lah libagin min mafar. Tempat lumpat jang maksiat ka Gusti Allah. Jadi orang di mana baik atuh kanyahoan, orang di imah deuleut TV Allah menyahoeun we. Wah, isi aku nonton TV bae kadeulean kok. Kanyahoan ku Allah orang susumputan dek nonton golek. Ya orang mah kiai ieu make kumis palsu, make jenggot palsu. Ulah kanyahoan ku masyarakat ternyata teh sok ngaharam-haram. Sakorodong haju asup ka handapeun panggung. Haju di dinya nya ngarokok bae lu teh cilik teu kanyahoan ngadengkeun dalang untung bae eta sindena teu ki. Mun ki nya da kasih kakihan sinden. Bareng tanggah teh waduh dek lumpat bisi kanyahoan kiai teu lumpat teh kana kajeun bil barokah. Teh kanyahoan ku jelema mah bisa menghindar ti jelema mah tapi ti Gusti Allah moal bisa. Cak Gusti Allah sia menghindar ti makhluk ti sekitar sia hayang ulah kanyahoan majar teu meureun ca aing teu nyaho aing teh neuleukeun ka sia aing nyaho ka sia eueuh jang mabur. Yahudi dipayuneun Kanjeng Nabi kos kitu di satu kangin mah henteu ieu teh Allah mah wallahu a'lamu bima kanu yaktumun. Apa lain Gusti Allah akan disimpen di jero hate para wa ta'firan يسارعون في الكفر والعدوان وأكلهم السحت. Muhammad anjeun bakal ningali kafiron lolobana minhum ti Yahudi mayoritas jelema anu beragama Yahudi anu kalalapir bakal neul anjeun teh yusari'una fil ismi nyana teh bakal gagancangan ngalaksanakeun dosa ya kauna sarian fil ismi lamun aya dosa juru kudu pangheulana bae embungeun pandeuri. Nomor kedua wal udwan yana fil ismi mah dosa teh buang bohong terutama omongan mah kieu tapi ditukangkeun mah lain dosa jeung sajabana kunyana teh dipigawe pangheulana wal udwan jeung zalim berbagai permaksiatan. Padahal mah ismi teh geus mencakup kana udwan jeung aklihimus suhat cek ahli. Naon kitu bayan mah ismi teh geus terkandung di jelona ieu adalah kidib. Ismi teh di jelona geus terkandung udwan. Ismi teh di jelona geus terkandung aklihimus suhat ngadahar barang haram. Ismi teh mencakup kana bil ma'asi, mencakup kana maksiat wa dzunub jeung berbagai dosa-dosa. Tapi di dia dijelaskeun deui berarti ya ta'atul khos alam nu mantak dicaritakeun lantaran pohara jasa kalakuan Yahudi model ieuna. Mana hiji Yahudi mah omonganana lain deui per menit lain deui isu kieu sore kitu di hareupeun mah kieu disatukankeun melain eta Yahudi madak cekolot baheula mah Yahudi mah okos keuyeut di mana-mana keuyeut tak bae cicing waduh nya mah ieu cacakipna ge kaluhur matana ge molot tapi mun teu eleh lempangna mundur
Eta kayeup mata Yahudi nu aya di urang eta adalah kayeup teh kos kitu teh. Ismi bohong, dua wal udwan selalu zalim aniaya ya kiai dianiaya, aya ustad dianiaya, aya pemerintah anu jujur jeung adil dianiaya, aya pedagang anu bagus jujur jeung adil dianiaya bae. Iyalah karakter Yahudi teh nya nama teu resepeun aya kedamaian teh hayangna riweuh bae eta lah Yahudi. Nah ieu Amerika Yahudi kos tidak senang melihat negara damai, tersepen neuli jelema damai nya nama hayangna kalut bae. Dibuatlah fitnah Ahmadiyah, dibuatlah fitnah wah bermacam-macam nyeun tandingan ieu Yahudi teh kos kitu tersepen aya damai nya nama tersepen aya pangajian kieu teh damai amat cenah teh ngararaji datang diuk ngopi ngarokok balanja balik pan damai teh kos kitu ngaranna. Waduh, tersepen Yahudi teh kos kitu teh tersepen biasanya nama tah nyeun akses nyeun nya nama bangsa nu teu pidamieun tah nu mantap geus bae di akhir zaman mah urang ngaberesan diri urang bae tentremkeun diri urang ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala lantaran di jerona teu aya nu keluar tina kitu pembuatan maranehanana nu dibuat kieu politikna kieu ekonomi geus ancur-ancuran geus urang ulah pilih bae salametkeun jamual kebal ieu hirup teh moal kebal ieu ngaha naon kitu ngaranna kitu ngahareupeun instruksi ti raja mah urang teh ieu hayang bener hese geus bae urang bae ngabebener tinggal bari doakeun ieu nu keur ngalumpangkeun roda politik mudah-mudahan rada bener. Ai bener jasa mah jamual rada bener bae. Bener jasa mah jamual rada bener. Cak camat sial ngeureunana. Cak bupati emang moal we kajian kumaha ge moal cak ulah moal mah imah rada dong rada. Sebab naon atuh itu informasi di luhurna. Ai baheula mah nu mantak aya satpam teh aja ngajagaan pamalingan, ai kuari mah nu malingna satpam. Dek bener kumaha tuh. Nu mantak aya pamarentah teh panjang urusan rakyat, dibalik kuari mah justru pamarentah urusaneun rakyat. Atuh dibalik dek bener kumaha tuh. Jadi DPR teh kiai anu ditangkep teh pan DPR eta teh wakil urang. Eta teh nu ngurusan urang. Sabaraha bupati nu ditangkep, sabaraha gubernur nu ditangkep, sabaraha menteri ditangkepeun. Eta teh pan nu ngurusan urang berarti nya anak urusan urang. Jauh keneh ka bener teh ieu rada bener. Rada. Hese bener teh. Geus urang ngadagoan rada bener, urang ieu urang ngabebener babarengan. Urang rakyat nu bener, bari ngadoakeun ka pamarentah supaya bener. Lantaran ieu nagara urang kabehan tanggung jawab urang kabehan. Kitu keneh agama tanggung jawab urang kabehan. Baik individu urang sorangan maupun ieu teh kabehan pamajikan urang, anak urang rapihan, tetangga urang. Daek jeung teu daekna mah teu sabodohnya na teh mah Allah nu mere hidayah. Muhammad anjeun bakal ningali lolobana ti golongan Yahudi anu mayoritas manyana mah guragiru dina ngalaksanakeun dosa, guragiru dina ngabohong, guragiru nya mah dina zalim, guragiru dina ngadahar haram, aklihimus suhat karisa seperti sogok-sogokan, riba jeung riba-riba. Lamun teh mah aya kreditan nya mambung tinggaleun ku batur ti heula. Boom, nya malah mere informasi ka babaturanna supaya nuturkeun nyana. Kitu keneh lamun aya pilkades, pilkada, pilpres, eta teh ngadagoan sogokan-sogokanana. Eta teh aklihimus sholat. Haram teh riswah, eta teh haram, tapi pan boro-boro hansip kiai ge ngadagoan. Haram, mantap kiai teh jadi panutan. Mentak kiai ngomong kunaon nya ka aing daek ngararaji heran jasa aing anu ngaji teh tadina aya 100 kuari ngaletikan jadi 20. Ulah disalahkeun nu ngajina lantaran eta omonganna timbulna tina tanaganya na meunang nyogok aya atut liwatnya na nyokot eta. Hayu sia kiai kamari dibere 100.000 kan ngaku sia
nah rukun wudu sia moal laku kajen ku tetep ceuli aing datang ka laku bae aing mah percaya jasa ka Al-Qur'anul Karim percaya jasa ka ucapan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi percaya jasa ka ucapan-ucapan para sufi-sufi lamun beuteung sia ngadahar sogokan kos kitu nu 3 juta aya kan nu 3 juta anu sabaraha juta deui sia meureun diberena. Ya Allah ya Rabbi, nah dahar ku sia ucapkan ku sia rukun wudu tek datang ka laku bae cenah udang-udang na gede 5 make udang-udang sia ayo tumpukeun cenah geus kolot jenggotan jeung geus kuisan moal laku sia gajen kuku paling disengseuikeun sia naon sebabna ye energina tina tanaga hasil daripada rizqah wa aklihumus swat bejakeun ka kiai nu make udang-udang. Ya itu kitabna besi itu percaya wa aklihimus swat Yahudi nu gegeuraan ngadahar barang sogokan rukun wudu cenah teu laku bongan sia baheula mah kiai gajar rijing we diondang kiai kana kula pangmagahankeun ngaji hayang nyaho rukun wudu pohara jasa ta kiai boga mustika ti Kangjeng Nabi rukun wudu jeung rukun salat dipake ka hayang ku tatangga panggil deui ka ditu 2an 3an ge kiai pangmagahankeun kula berarti energina luar biasa ieu mah deuk bae urang geus ngayakeun pangajian teh saha nu ngajina kian saha nu ngajina kiaian ese ku hayang gitu kan sakitu hebat ngomongna lain ngomongna kunaon kamari hadir iman di lapangan nya nu ceramahna ayo sia Cisoka di barareke duit di belah raja di pasar Kamis ayo mah ngabejakeun doang ulah disalahkeun mun rukun wudu sia sanajan geus tamat fatul muin sababaraha kali geus diiring dicaringin di mana tapi energina pake kos kitu ulah sambatkan yang ieu wa aklihi musud lantaran aya karakter Yahudian di jero cenah kula mah dicokot ieu aju minta deui ai lain lalagaan ieu urang keur ngaritakeun Yahudi horeng aya karakter Yahudian di kiaina tah di dieu baca sakali dia hayang resep ieu masih geus soregan teh kudu ka jawara ona meureun di karakter Yahudian rada pantes meureun emang aing mah kos kitu waktekna da teu mah kiai sakali deui mah kiai make udang-udang kikiwirna ge pajak tapi pan sogok ieu ayatna baca deui goyeng Presiden kabacain dari kiai aduh maganing nu kamari mah teh aya gori hadis sia nyawan eta kiai jeura lain nyawan we ingin nanyakeun sasa kiai nu hadir kiai anu tigukun aya anu aja di itu pasar kemis aya kiai anu ceramana sa si anu didukung ku sa ku kiai anu deleukeun sia gerak ngaji sia jeung masyarakat masa depan sia suram sia parukunan sia mah laku sia kajen kumaha ge sakitu bae eta mah diancamna lain ku aing Al-Qur'anul Karim ngancam maca deui kain wa tara aduh bagi itu Cisoka yang ngararaji kamari dibere duit sia jajagan atuh ieu mah jeung kiai batu ka dieu aya loba mah duh Masya Allah inggis lain masalah ilmiah na apik na baheula mah boro-boro disogok ayat tek bae nu ekah embungin ngadahar kurang can bisa ilmuna baheula korban beset embung kurang can bisa ieu narimana ilmuna besi salah ieu teh pan ibadah lain daging sambarangan ku ari mah pan kiai ngatuh ceker ka ditu ayo ka ditu tanduk ya kulit babagi ka ditu ayo dagingna ka imah tuh aduh ayo ada rizinnya aduh Gusti Allah biasa lain ilmu mah babarin bentak cekolot baheula babari ngaji mah nu hese make na ta eta
tak eta kos kitu gua cara petang jasa teu masantren ge gua jadi Kiai Haji Oma Irama teu kadenge zaman santrena sugan kadenge di Cisoka masantren henteu tapi jadi kiai atuh kiai bae ka ditu henteu saha nu nyalahkeun eueuh ngan saha nu deuk nuturkeun hukum menang di Kiai Haji dan kiai-kiai sederetanana lain ngahinakeun mangga hak masing-masing teh dakwah mah tapi kudu ngaragap dada di mana aing mah santren baheula dakwahna tuh kenyana mah kuduna di panggung bae dakwahna teh ulah di masjid jana mah jeung geus ngadengekeun ge make anting make kongkorong ka dieu teh kongkorong emas kongkorong anjing dipake ku nyana kitu atuh dakwahna mari kita dengarkan jeng nyanda dakwahna kos kitu ulah di masjid make sorban ulah lain potongan anak atuh nyana tah kos kitu jadi nya nama dakwahna dengarkan ya tidak ada Tuhan selain Allah la ilaha illallah ayo Gusti Allah henteu salah ngan kos kitu dakwahna sek sugan hiji dua atur milu kanyana ngan haji di masjid make udeng-udeng mah dakwah lain kos kitu sakarakter dakwah teh asal di jerona ikhlas insyaallah Naya jelma-jelma nu berkarakter Yahudi watara kasiyam anjing Muhammad bakal nulung mayoritas ti Yahudi berkarakter yusayauna fil ismi gegeraan gagancangan musabakohnya nama paheula-heula dina ngalaksanakeun bohong dina ngalaksanakeun berbagai permaksiatan wal udwan jeung zalim wa aklih musuhat jeung ngadahar barang haram sogokan riba jeung berbagai haram-haram malah barang dideul dina kitab kabair teh lamun aya engke di akhir zaman lain lamun bakal jasa hiji sogokan teh teu karasa haram di akhir zaman mah kuari mimiti kamari ieu mah aya ge di DPR doang kemudian di Pemda hayang naik hayang jadi pimpro dan lain sebagainya nyogok ka bupati kemudian hayang naik guru jadi guru honor hayang jadi guru PS tina jadi guru PS hayang jadi kepala nyogok ayeuna di kalangan kos kitu bae kitu kene hayang boga naik jabatan polisi misalnya tina beret hiji kana dua tina balok hiji kana balok dua atuh ceuk urang mah nyogok teuing balok di mah aing ge loba panggul we los ku sia tuh tina bintang hiji kana bintang dua datang ke bintang 7 paruyeng nyogok teh mana aya nu teu nyogok alangan kitu bae deuk ke industri masuk ka dieu baheula mah teu nyogok di tahun awal industri masuk ke pasar kemis nu urang nyaho bae sugan make nyogok henteu malah ditambayan ka dieu teh limbahna ge sanu daek teu nyogok mangga lantaran hayang kebersihan di jero pabrikna lantaran dijadikeun ajang kuari mah teh aya wadahna yayasan kuari mah urang teu bisa masuk pabrik langsung kecuali ditampung heula di yayasanana kudu nyogok heula nu 1 juta nu 2 juta nu 3 juta nyogok wancaing geus nafsu pancan sogok menyogok teh geus teu garasa haram geus teu garasa haram nanya ka kiai kumaha aja teu bisa lamun teu nyogok mah teu naon tuna naon bener kiai bener pokona mah ka dieu we unggal bulan atau akeun cek teh kiai upload deui sarwana kudu tegas hei kumaha ieu lamun teu nyogok teu bisa ulah haram itu sabodoh sia eta mah geus nyana di alam ku Gusti Allah oh berarti tegas adapun nyana dek durut dentur urusan nyana ulah kieu puluh ya kiai kumaha aja lamun teu nyogok mah teu bisa nya teu bisa heuh nya hesenya oh kiai yang teu bisa jasa cuma tuh aduh teu naon lah sekali-kali mah teu naon kese lamun geus asup atuh ka dieu sering mau jeruk ka aing nya tolong kiai mah potongan goblok kabeh eta kiai Allah malah gitu kiai teu bisa ieu mun urang jadi pemda teh mun teu nyogok teu bisa kata haram geus balik jana nurut teu nurut urusan nyana ngan kiai di alam ku Gusti Allah oh cak Allah kiai aing sia naik derajat sia rajan teu boga mobil oh masalah geus Masya Allah karim di akhir zaman teh bakal sogok menjogok teh rakyat kabehan kuari
dek jadi lurah na nyogok rakyat da disogok kabeh kan baheula mah tek dek pilkada dek naon gitu ngajadikeun bupati tah eta teh hanya dewan doang kumpulkeun aya sabaraha kursi ya di urang teh aya 50 kursi beuli 30 geus mayoritas suara geus kajeun mah ka neraka emang rombongan neraka ieu tah mah kata tapi rakyat bapak henteu kasogok-sogok tapi ketika drek dibuka otonomi daerah ya pilih langsung ku masyarakat masyarakatna dibelian geus saya tanda tangan malah zet luar biasa aya sabaraha persen kiai anu teu narima sogokan aya sabaraha persen tokoh masyarakat nu teu narima sogokan aya sabaraha persen pemuda nu teu narima sogokan etalah nu ahli Allahna anu surga anu mempertahankeun kajeun aing mah henteu ngarokok ge nu penting mah aing mah cak Allah bae aya sabaraha persen nu kos kituna sadesa coba hayu masyarakat geus disogok kabeh riba kabeh aya sabaraha persen nu henteu ngridit kagincu-gincu ngridit kabeh ngridit nah ieu engke lamun ngridit bakal dibere azabna 3 rupa hiji bangkong bakalna bangkong loba sekos zaman Kangjeng Nabi Musa alaihissalam nomor kedua cacing ke Singkarayap nomor katilu hileud ku ari di Jawa Timur hileud 3 kecamatan Ambalaya hileud riba teh riba jeung sogok nomor kaopat nah opat perkara ieu keong bakal keong mah geus loba di Karawang baheula di Bandung di Garut di Tasikmalaya asal geus Ambalaya riba jeung sogok 4 perkara hiji kodok nomor kedua cacing nomor katilu hileud nomor kaopatna keong tah ulang kula mah ditanya bae ka urang Cikupa hayang nu mana hayang nu mana eta siksa inggis jasa di zaman Kangjeng Nabi Musa mah dibukakeun wadah sangu bangkong urang asup ka kamar teh anggal segala rupa pinu ku bangkong kamar asal di kaluar-luarkeun timbul di bangkong hese teu bisa sare di kursi bangkong di mana bangkong bae ieu keur masak ngagolotrok bangkong di dinya masyaallah aya geus adab mah kos kitu Mungkin cacing tah kuari coba eta di Jawa Timur ya Allah ya Rabbi hileud garayap di kaluarkeun hileud deui beak daun-daunan beak tatangkalan ka imah-imah geus sabaraha poe teu bari sasare ngilip sare ge moal bisa ku kitu ieu mah jak kudu tobat ka Gusti Allah Subhanahu wa taala geus dimimitian ku tsunami Aceh urang teh kemudian ku bitu gunung ku gempa daerah berdaerah kemudian di Jepang anu luar biasa diurang saeutik deui hampir jasa ieu mun anta kudu loba istighfar ieu Banten teh keur diancam bae ku Gusti Allah ulah beusingan ngomong leuwih teuing ieu teh rempan jasa ieu Banten teh hiji Merapi kadua ieu aya goncangan naudzubillah min zalik wa min zalik begitu diteropong ieulah 2 sogok dan kredit geus Ambalaya persentasina teh geus meludak anu luar biasa mata lobakeun maca eta teh la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz fastajabna lahu wa najainahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mukminin eta bae dikembangkeun ku urang terus beranjeun peuting ieu bahaya sesogok teh geus teu ngarasa haram riswah teh ar-rashi wal murtasi padahal ieu pinar nu nyogok jeung nu narima sogokan neraka paling tiwas tapi kan kabeh ieu mah tuh tadi gecekulah sabara kiai nu ngomong kula mah ulah dibere duit kos kitu tak karak ditambahi doang mending mun gede cepet doang ya ikan naon cepet Masya Allah Karim sabaraha ustad malah di kekentongan aku kiai ayo tanggung jawab mama tanggung jawab kayak di akhiratku mama disafaatin lain safaatin ayo geus ku mama sudah ngadengekeun kiai kiai nu ngaharam-haramkeun jeung mamang ke ka neraka jahanam udah di akhir zaman geus kos kieu nah nu riba geus teu didengekeun malah kiai nu nentang kana riba tidak ada ieu mah hanya dimuajalkeun riba nu kumaha nu teu riba geus dibahas teh kos kitu teh muamalah riba tapi tetep bae kiai nu nentangna
tak bodoh teh. Nah iya di akhir zaman bakal ambalayah nu kos kitu engke diberena 4 perkara. Di samping nu tadi teh iza zulzilatil ardu zalaha digunjang ganjing tanah kuat. Riba jeung riswah teh ambalayah bakalna zulzilatil ardu zilzalah wa akhrajatil ardu athqalah. Nah eta digunjang ganjing kurang geus kadeuleu kumata ieu geus kadeuleu jasa. Ti mimiti tsunami datang ka gunung, datang ka goyang-goyangna sagala rupa geus tapi tetep bae urang teh ditegor ku Gusti Allah, dinasehatan ku sungut mah geus teu bisa dinasehatan langsung ku gempa ku Gusti Allah, tetep bae teu kana nasehatan. Buang kawarah jasa. Pohara ya antara sogok jeung riba teh pohara jasa. Masya Allah, berarti ya ambisina geus ambisi duniawi kabeh. Mimiti kiai na geus puguh pejabat lama atuh geus tinggal digoyangkeun deui ku Gusti Allah. Ya cek Allah teh eta masih saeun aing. Sia ngarunya-ngarunya ka bapa sia, ngarunya-ngarunya ka anak sia eta masih saeun aing cek Gusti Allah. Balikeun gebrek sekian ribu pae. Banjirkeun, tsunamikeun, emang sikaeun aing cek Gusti Allah. Kajeun teh aya ahli aing hiji mah ku aing jadi salametkeun ieu tah mah. Dipilih engke ge kan kadeleuna doang ku mata. Ambalayana ieu teman mata sing hade jasa sing hade ieu geus kadenge ku urang teh kamari ieu mah atuh keong ieu kuari mah ieu masyaallah hileud bulu atil kana geus 3 kecamatan kuari lain tambah merembet geus 4 kecamatan mun diliwat di Jawa Timur dak bae ka Tangerang na Cikupa Jaya Citra pan didinya mah Pasar Kemis mah moal diliwat ka Ciku sekepata aman Pasar Kemis sekali tukar aja tinggal Pasar Kemis dong sekaligus ke Jayapuri cenah di dinya. Aduh Gusti naudzubillah min zalik wa min zalik la ilaha illallah hese jasa hanya beberapa gerintil tapi tetap baik aya bae nu tersentuh haram disalametkeun diri urang anak urang pamajikan urang eureunana urang ngeureudit salametkeun orang tidak sogok menyogok sabareurit sia ieu nek nyogotna beureut 200.000 mah naik atuh 500 mah naik atuh 1 juta 1,5 juta lah menawar Gusti Allah dan mana kurang imah sakadar nyaritakeun ti pemerintahan mah geus ti baheula sogok menyogok guru-guru geus ti baheula sogok menyogok teh nya kemudian lapangan kerja Tanjung Priuk dan lain sebagainya geus ti heula tah sogok menyogok teh limbah pabrik nu tadina digratiskeun lantaran ayeuna mah aya kamangpatan luar biasa sogok menyogok malah jadi huru-hara gede kuari mah nu endek asupna ge make sogok menyogok dek duli pemimpin ge sogok menyogok mana kuari nu aman tina sogok menyogok mana henteu aya nu kieu saurang bae lah aing mah geus mah terus kitu disogok ieu henteu bawa bae ka ditu ke milih makola kumaha henteu bae itu teh tawaran kredit henteu mamal sada bagus teh jelema bagus gampang teh ibadahna ka Gusti Allah pasti jasa sampang aman tina sogokan aman tina kreditan eta karakter Yahudi teh kos kitu teh musabaqah gagancangan guru-guru dina ngalaksanakeun dosa zalim jeung ngadahar sogok-sogokan termasuk riba-riba labi sama kamu ya malu yakin panggoreng-goreng na pagawean Yahudi nu dipigawe kunyana model tadi emang eueuh kiaian di Yahudi emang eueuh kiaian di Nasrani laula yalhaumur rabbaniyun wallahu a'lam bissawab.